mancur atawaku banyu biru tuluy meuli talas bantul ketinggalan si kamas lobana ika 9 hargana nganti ka 6 iya alah itu parantos aya nu ngodok neng cerita pada kada kodok itu salah kusir keretek ditumpahkan ku supia depku tapel kuda loncat nama pancat ka gunung tadi narek malipati melina di bapak tani dicebar ku air mancur atawaku banyu biru tuluy meuli talas bantul ketinggalan si kamas lombana 39 hargana 36 ucu alaminantu ya teh lagu jadul lucu ya teh habis yang terang musik udah rengo lucu ya teh alah mama mah di tahun 80 tos ngadamelan ta musik nu kieu teh musik udah rengong sareng pacidoran teh ucu kisamzu kusir karetek ditumpahkan ku supia gitarku tapel kuda loncat nama pancat ka gunung tadi narek malipati ngelina di bapak tani dicebor ku air mancur atawaku banyu biru tuluy meuli talas bantul ketinggalan si kamas lombana 39 mana nyawer kada kaci nganti ka 6 bos petapang asalkan tina langsung ditipun kadang kerjaan tina gentong uyahna di gudang garam aduh nuhun ucu. Aduh, eta mah pai rokok. Iya, itu Taneng ya. Asli itu lagu Mama Ucu. Asli. Tahun 83-an Ucu. Parah. Masih kutumplang-tumplang dong musik nage Ucu. Masih Bajidor. keneh. Bangrengan atanapi Bangreng. kuda renggong nu kitu teh Ucu. kuda renggong. Nuju viral ayeuna nya geus salah saweas penyanyi nuju viral laguna. Oh, eta teh lagu Iya, Mama Rokok. Su Bandung di tahun Mohon. 80 anu karsa nuju viral-viralna aja. Leres. Mama ini bade istirahat lah. Istirahat lah tuh Ucu. Mohon. Sok neneng gelis. Itu parantos kikian we kan nu pesakna Ucu. Sigana mah eta merejel wae si acisna hoyong dikamamahkeun. Siap Mama. Sareng saha Mama? Minantu Mama. Minantu. Saha geuning ieu teh cidan namina teh dah apoh ka minantu anehnya mitoha teh. Ya. Udah ya. Abang papangina karek ayeuna nya. Iya. Sakatu dengan cepnya minantu. Minantu. Yang mitoha poho ka minantunya. Manya ayam mitoha poho ka minantu. Rada sedih ente ongko dianggu minatu tapi tengah hongaran. Nami saditinta di bumi jeung panggung benteng. Oh gitu Iya, semuanya. iya, iya. Ya biasanya di bumi mah ieu pangintannya di panggung mah ieu gitu nya. Oh, sareng saha minantu Mama Bungsu teh? Alamnya karasan pribadios pangintan wastama Din Pikram gitu mohon. Karasan sareng TP Jage rencang gitu. Allah. Mung sanes rencang sangu teh ceuk sanes sangun. Sanes gitu nya mun. Karasan sakomunitas teh nya. MC Jabar Ulan. Juara. Oh nya aduh meuli gagahnya. Bade ulang tahun MC Jabar. Mohon panginten anu kaopat teh nya MC Jabar Juara milangkala anu kaopat ngaturkeun nuhun oge ka Pak Haji Pomang anu tiasa nyayogikeun panginten ieu tempat sareng sagarupina pokona mohon katampi we pokona mahatur nuhun ka Pak Haji Pomang panginten. Nanti ulang tahun MC Jabar Juara di sini ya. Di dia gitu di tabisan Nya siap pokona. alah
Bade lagu naon ya nu dicanak teh? Kulan anu ya we nu reselaw-selaw kita mun Sumuhun. da resep abi mah resep ngarangkul kasih mama bungsu teh. Jantar rangkulan salira cenah. Langkuran salira urang sangakeun. Yu nembang yu. Bless. Semoga jangakeun. Mobil khusus ka Bapak Haji Asep Pomang pohon mangga anu gaduh wewengkon. Oke ka Pak Haji Asep Aksi surang jangakeun. Rangkulan salira. Oke ka para fans Bungsu Bandung atur nuhun. Bulan salira masih karaos pageuna selesotna sugan teh tangkepna anjeun nu pinu rasaka balong aya sisa pentere korotos bagja cinta sagemblengna sugan teh tangkepna anjeun nu pinu rasa kakangen anjeun mengkolkeun asik jodoh nah ieu hate emot wae kasalira diri memang nyeri berarti kenampi panginten bedahna guratna urang bapisah masih nembang yuk nembang hilap pangitan awal jangkeun ka MC Jabar Juara anu milang kalah ka Opa insyaallah pangitan kabuket tumoge ka Ibu Dokter Rifa Rahayu mangga sadayana member MC Jabar Juara baja mika cinta sagemblengna saturnu di pikahoyong rasaan ditedunan asik kadengeun ikhlas memang ikhlas ridho tengah jodoh nah ieu hate emot wae kasalira diri memang nyeri berarti kenampi panginten kedahna buatna urang papisah
sekali dicekap. Ikhlas memang ikhlas, ridho dengan jodoh. Nah iya hati emot wae kasalira. Memang ngeri berarti kenapa pangin renek dedahna beratna urang Hei, Sama mama bungsu bayi. aduh mendesam tur gawe tengan main handphone weh. biasaan aja teh saking tos lami teu penak centehnya alhamdulillah Salah alah samanja Gusti Kita ulah bagus ka mana? Urang reureuh aya nu bade ngalangkung. sami teteh Tetep di Yun Nembang Yu. plus